Saur Thomas dina ayat anu sate acana ayat 25 kuring mah cenah mun can menjo jeung can ngusapkeun ramo kana tapak paku dina panangana jeung can nyabakkeun leungeun kana angkengna moal percaya saurna ieu diangge Thomas janten hiji murid anu tiasa ngawakilan jami zaman kiwari anu cangcaya upami teu ningal buktos. Lajeng dina hiji waktu saminggon saparantosna kecap anjeunna didugikeun ka rerencanganana murid-murid anu sanes. Lajeng Gusti Yesus nepangan deui dina waktu tepang Gusti Yesus nyanggemkeun saurna salam rahayu dina ayat ka 20 genep lajeng ayat 27 na rampakeun ramo maneh kana ieu tenjo ieu leungeun kami sodorkeun leungeun maneh cabak ieu angkeng kami geus ulah cangcaya sing percaya saurna. Thomas teu tiasa naon-naon. Thomas mung tiasa nyanggem Gusti sim abdi Allah sim abdi walon Thomas. Upami Gusti Yesus sanes jalmi anu tiasa nampi kecap atanapi panyaur Gusti malih mah Allah di dieu tangtos ngabogal ulah nyanggem kitu sapertos dina kitab Wahyu aya malaikat anu disembah ku Yohanes dina waktu ningali titingalian di Pulau Patmos si malaikat ngawagal ulah nyembah ka kami saudara tapi di dieu mah Gusti Yesus nampi panyapa panyaur anu didugikeun ku Thomas nyaeta ngangge kecap Allah hartosna sah naon hartosna yen Gusti Yesus memang Allah anu sajati kumaha Gusti Yesus henteu ngawagal henteu ngulahkeun yen Thomas ulah nyarios kitu atuh sama tapi ku anjeunna ditampi sapertos saderek tanto upami disaur ku Papur sanes tanto da moal ngaliuk meureun gitu kumaha kitu tanto ya tanto ngaliuk leres misalkeun panginten tatang mau panginten hare-hare we da lukas tatang teh saha gitu mohon batur leres batur nah kitu kita tah atuh ayeuna abdi ge gaduh pertarosan nu salajengna ieu Pak Pur. Tadi sebutkeun perkawis dunya teh nya. Dunya tos tangtos anu dimaksud teh sareng saeusina eta kagungan mantena. Namun henteu sakedik anu henteu nampi mantena. Tah kumaha ieu teh? Mohon. Ai upami kitu urang balik deui kana pasal kahiji Injil Yohanes tadi disanggemkeun yen Gusti memang anu nyiptakeun dunya sanes dina pasal kahiji ayat 3 tadi. Janten upami barang atanapi naon wae anu diciptakeun anu kagunganana anu nyiptakeun sanes. Nah, di dieu oge Gusti anu nyiptakeun sa alam dunya, janten dunya ieu kapimilik ku mantena. Nah, cobi pangaoskeun geura ayat 10. Yohanes pasal 1 ayat 10. Mohon. Pangandika lungsur ka dunya tapi dunia teu nyahoeun ka anjeunna padahal dunia dijadikeunana ku Allah teh nya ku pangandika. Dunia teh kagunganana manusia teh umatna. Tah dunia kagunganana margi dunia diciptakeun tadi dina sate acana ayat katilu ngalangkungan pangandika ieu dunia kagunganana kalebet manusia anu disanggemkeun tangtos dunya anu henteu nampi tadi panginten maksudna sanes gunungna lautna apa susukanana walunganana tapi anu dimaksudkeun jalmi-jalmina henteu sadar henteu terang yen anjeunna disumpingan ku Gusti. Cobi ayat 11 na pangaoskeun teras ayat 11 dunya anu disumpinganana teh nagri kagunganana tapi umatna embungeun narima. Tah sakedahna jalmi teh janten umat Gusti sakedahna kumargi Gusti anu nyiptakeunana malih mah disanggemkeun ieu dunya teh kagungan mantena tapi ieu umatna henteu nampi tiasa nampi umatna margi panginten henteu percanten yen ieu anu nyiptakeun aranjeunna lungsur nepangan ka anjeunna teu percanten teu tiasa percanten kumargi kitu disanggemkeun dina ayat ke-11 ieu
umatna embungeun narima. Naon margina alim nampi kahiji tadi sanggepkeun panginten teh percanten, kadua tiasa cangcaya, nah Gusti anu nyiptakeun alam dunia tiasa lungsur, nepangan, nyaketan, tiasa katinggal, tiasa kadangu cariosanana, tiasa diragap jeung sajabina sapertos jalmi biasa aranjeunna cangcaya. Tangtos janten sanes zaman kiwari wae zaman harita oge cangcaya. Nah Gusti sapertos kitu. Tapi henteu sadaya jalmi anu cangcaya sapertos kitu. Margi dina ayat ka-12 na disanggemkeun cobi. Ayat ka-12, tapi loba oge anu narima jeung palercaya ka anjeunna teh. Jelema-jelema anu kitu ku anjeunna dipaparin hak jadi putra-putra Allah. Sapali di antawis jalmi-jalmi eta aya nu percanten. Jalmi-jalmi anu percanten ieu, percanten yen ieu pangandika anu lungsur ka alam dunia, anu ngagem sa alam dunia, nepangan anjeunna mintonkeun ka asih Gusti, ka aranjeunna nawisan hiji kaasih sih kurnia anu agung panghampura dosa. Jalmi-jalmi anu percanten ka anjeunna saurna eta jalmi-jalmi dipasihan hak istimewa, dijantenkeun putra-putra Allah. Hartosna putra-putra Allah janten anjeunna kagungan hubungan anu endah sareng Gusti Allah. Janten Gusti Allah diumutkeun perjanjian anyar ieu tiasa ku urang disaur janten Gusti Rama. Kumargi urang nu percanten janten putra-putrana. Tapi hubungan urang ngangge kecap putra sareng Gusti Yesus ngangge kecap putra benten. Umi Gusti Yesus make sanes waktos kurang pedar yen kecap yen Gusti Yesus Kristus putra Allah hartosna Allah sajati. Tapi urang percanten ka Gusti Yesus disebatkeun oge putra Allah benten deui. Kumargi urang mah percanten ka Gusti anu kapercantenan eta dijantenkeun hal anu ngarobih posisi urang janten putra-putra Allah. Margi dina ayat 13 na ieu penjelasanana. Diaoskeun deui. Aos mohon. Mangga. Ayat 13, jadina putra-putra Allah teh lain ku cara anu lumrah di manusia, lain ku cara anu yuga ti Bapa sifat manusia. Rama maranehna teh Allah kumanten. Sanes kumargi sapertos biasa lumrahna nyaeta rama urang sareng ibu urang nikah janten kaungan putra ngababarkeun putra nyaeta urang, tapi ieu mah kumargi iman. Patali sareng iman janten anu disanggem rama na oge Gusti Allah ku anjeun. Saurna ieu hubungan istimewa. Janten gaduh hubungan nu sae nya. Hatur nuhun pisan Pak Purnawan. Pedaran anu sae pisan anu meuneu pisan rupina kecapangan dika teh gaduh hartos anu jero pisannya tiasa katampi ke urang. Mohon hatur nuhun Pak Purnawan kanggo paguneman danget ayeuna. Pamirsa upami tiasa dicindekeun ku abdi patali sareng kecap pangandika ieu nyaeta anu kahiji gelar pangandika ditampi ku Gusti Yesus nyaeta mintonkeun yen Gusti Yesus teh saleresna Allah anu parantos jumeneng sateu acan anu sanesna aya. Anu kadua kecapangan dika oge mintonkeun ka urang sadayana yen Gusti Yesus teh Allah anu nyiptakeun alam dunia sareng sadaya eusina kalebet manusia. Nya Gusti Yesus kumanten anu janten sumberna hirup eta anu nyondong oge dina kecap pangandika. Tangtos pamirsa sadayana urang gaduh tanggal waler kanggo percanten kamantena upami urang hoyong nampi kahirupan anu sajati di lebet Gusti Yesus Kristus. Sataacan urang mungkasan acara gentra kahuripan danget ayeuna urang bade ngadoa sasarengan. Mangga abdi nyuhunkeun Kang Dudung tiasa mungkasan ngalangkungan doa syukur kanggo urang sadayana. Mangga Kang Dudung. Hayu urang ngadoa. Nun Rama anu di sawarga abdi ngahaturkeun muji syukur ka anjeun nu mawi dina danget ieu wargi di dieu tiasa diajar pangartos nu langkung jero langkung aheng perkawis pangandika. Hatur nuhun Gusti mugia ieu guaran janten berkah kanggo saderek wargi di dieu oge sadaya anu ngupingkeun ieu acara. Hatur nuhun mung dina lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus abdi nanada.
Amin. Amin. Istilah bertahan. Ternuhun Teh Gati. Nuhun. Hatur nuhun. Ternuhun Kapur. Mangga, Istilah mangga, bertahan. mangga. Hatur Ternuhun. nuhun. Ternuhun.